Sampurasun. Ujang Nyai Incu Aki Sewu Siwi Pajajaran sareng kasing sahabae anu ageng katinengna kaki Sunda kalayan mika memet kana seni sareng budayana di mana bae ayana. Haturan wilujeng patepang deui dina acara Kileuksa Ngadongeng. Danget ieu Aki bade medar hanca lalakon anu katunda nyaeta lalakon nu lolong jeung nu torek tea. Dina bagian kahiji harita teh si lolong ti karelep kana leuwih atuh si torek sobatna reuwaseunna ker. Kumaha nasib si lolong saterasna? Hayu urang teraskeun dongengna nya. Tapi kade ulah lali. Eta di handap aya tombol subscribe beureum. Pencet sina hideung sakantenan sareng locengna takol nya. Mangga wilujeng ngadangukeun. Si torek reuwaseun. Gancang lumpat rek nulungan sobatna. Barang geus tepi, gancang leungeunna dirawel sarta dibawa ka sisi leuwih. Si lolong ngahegak bakat kureuwas, leungeunna uyup ayap neangan pamuntangan. Lolong, kunaon maneh teh kawas anu kasurupan? Cek si torek hariwangeun bisi aya lulun samak atawa aya jurig leuwih. Nyaot teuing, nah aya naon nya euy? Nu karasa ku kuring mah suku nincak batu tapi kacida leueurna. Malah mah anu ditincak teh asa maju. Buaknya lulun samaknya euy. Tembal si lolong bari alak ilik. Padahal mah najan panona dibuncelikeun oge teu bisa nenyona naon da manehna mah lolong teh. Asa pamohalan make jeung aya lulun samak sagala. Ke lanan cicing heula ulah wakat turun deui. Ku kuring rek dititenan sabab ari kumaneh mah najan panon dipolototkeun oge da moal katenyo. Heueuh pek atuh urusan tetenyoan mah bagian maneh. Si lolong diuk dina batu sisi leuwih sukuna kakeueum semet memuncangan. Ari si torek alak ilik ka dasar leuwih. Batu jeung keusik katenyo atra naker da caina herang ngagencelang. Malah keuyeub, hurang, jeung beunteur anu ting siriwik oge katempo pisan. Barang geus ditelek-telek, bereh aya nu maju lalaunan, cakakak si torek seuri. Bagja temen long. Bagja pisan. Urang teh manggih milik euy. Bagja kumaha? Nya aya naon torek? Long, anu katincak ku maneh teh tayalian iwal ti tonggong kuya. Wah, maneh mah sok ngarahul. Di mana aya kuya sagede gunung? Da kuring mah teu nyebut sagede gunung. Paling oge sagede nyiru. Kumaha mun urang tewak, urang porok kuduaan? Lumayan euy, jang cocooan. Heueuh, hayu lah, hayu. Cacap ngomong kitu, teu tatap pasini deui, gajleng si lolong teh luncat kana leuwih. Leungeunna gupuy gapai neangan kuya. Ari si torek ajrag-ajragan di sisi leuwih, bari tutunjuk, sungutna noro weco ngomong sorangan. Tuh kaditu. Tah kadinya. Ye kadieu. Wah, maneh mah lolong. Tuh nenyo tuh da. Kuya kakaler kalah ka kidul. Kuya kawetan kalah ka kulon. Bari ilikan atuh sing bener digawe teh. Sugan mabok ari maneh torek. Pan kuring mah teu bisa nenyo di kamari oge. Cek si lolong bari cengkat malah make jeung nulak cangkeng sagala. Ai heueuh. Poho euy. Hampura lolong, hampura. Sok atuh, udag deui, tewak sing beunang. Eta. Kuya kadeukeut suku maneh. Tah.
Ngadenge si Torek ngomong wae teh, si Lolong jadi kaweur. Red kakenca, red kakatuhu, maksud nama neangan kuya bari jeung teu bisa nenyo. Keur kitu, ujug-ujug kujubar si Lolong labuh deui. Si Horeng sukuna disuruh kuya, koleab, koleab. Si Lolong kokoleaban dina leuwih. Panona buncelik sarta leungeunna ranggah ngopepang neangan pamuntangan. Gebeg si Torek ngarenjag, reuwas nenyo sobatna kitu teh. Teu lila mikir, si Torek lumpat muru si Lolong nu keur kokoleaban. Kep leungeunna dijewang ku si Torek. Geus kitu rikat digusur ka sisi leuwih kawas tadi. Haduh, naon deui ieu teh Torek? Eta, kumaha karasana kumaneh Lolong? Kana suku aya anu ngadupak euy. Ieu bincurang manis seueul. Nah kuya sagede naon nya? Tanagana mah dibedas kitu. Heueuh ceuk kuring ge sagede nyiru. Uluh, nya ari gede kitu mah kudu-kuduaan ewakna atuh. Sok maneh turun. Lain ngan baca wae gawe teh. Di poro kuduaan mah sageui make teu kacerek. Akhirna si Lolong jeung si Torek morok kuya dina leuwih. Sorat cai ting saleor ting kucuprak. Duanana suhud naker bakat ku hayang menangkeun kuya. Kamana si kuya batok teh? Cek si Lolong bari uyup ayap. Aya jeung can paeh, bieu oge sidik ngarayap ka dinya. Kuring mah teu nyebut paeh, tapi nanyakeun, "Di mana kuya?" Cek si Lolong rada muncereng. Dijawab deui ku si Torek kalayan tenang. Heueuh, cek kuring ge aya, tah di dinya. Ih, dasar nu Torek. His, ulah dicekek, bisi paeh. Urang alah hirup-hirup sugan we aya gunana. Cek si Torek bari terus alak ilik. Sabab najan caina herang oge. Ari tas diubek mah kuya teh teu katara. Si Lolong ngarasa jengkel. Sabab obrolan teh pasalia wae. Ras inget kana papatah si Torek, lamun ngomong kudu ngagorowok atawa bari muntang kana tak-takna. Gero si Lolong ngagorowok bedas. Torek, kamana kuya teh euy? Ulah gogorowok kan atuh Long. Kawas kanu Torek wae maneh mah. Tembak si Torek bari ngareret. Terus tungkul deui ka dasar leuwih neangan kuya. Aduh, kumatak jengkel ari ngomong jeung nu Torek. Sugan kudu ditinggang ku batu. Si Lolong jengkeleunaker. Tah heueuh deukeut batu. Geuwat tewak. Si Torek gogorowokan bari nunjuk kana kuya anu ngarayap ka deukeut suku si Lolong. Ngadenge kitu gabrug ku si Lolong dirontok sarta gep ditangkep satarikna malah terus dijungjungkeun atuh suku kuya teh roroesan teu bisa hojah. Torek, beunang euy. Beunang. Cekelan sing pageuh kade ulah lesot bisi leupas deui. Cek si Torek bari tuturubun lumpat ngadeuketan. Gep mantuan nyekelan kuya, terus digotong kuduaan dibawa ka darat. Blak kuya ditangkarakeun, atuh sukuna roroesan. Geus kitu mah teu kudu dicekelan, da teu bisaeun lumpat. Tetela kuya teh gede euy. Ih, cek kuring ge sagede nyiru, malah leuwih boa. Ari geus kieu kumaha nya euy? Cek si Torek bingungeun. Ulah loba mikir, urang bawa we sugan aya gunana. Cik neangan rancatan anu kuat, urang gotong. Si Torek anu ngarumasakeun awas panona gura-giru ngaleos. Neangan awi atawa kai anu bisa dipake rancatan. Tukung si Lila geus datang deui bari mawa awi bitung saleunjeur jeung areuy sagulung. Teu loba carita. Harita keneh kuya ditalian, dibakutet kana awi tea. Sanggeus rengse, pok ngomong. Lolong, kuya geus ditalian kana rancatan. Geuwat geura dibaju deui, urang nuluykeun lalampahan.
Heeh, syukur. Mana atuh baju kuring? Tah gigireun, kari ngarawel. Sanggeus tarapti bral duanana miang nuluikeun perjalanan. Ngan ayeuna mah teu lengoh sabab boga kuya sagede nyiru. Eta dua sobat teh can boga rancana teuing rek dikumahakeun eta kuya teh. Pokona mah asal aya pagawean, hirup teh asa aya gunana. Beuki lila lumampahna beuki jauh, teu karasa panon poe geus tunggang gunung. Saja jalan kadenge sora tonggeret cirining poe teh geus beuki burit. Malah lila-lila mah reup sareupna atuh puguh si torek bingungeun sabab jalan beuki teu katenjo reg eureun kuya diecagkeun. Nah make eureun torek geus burit long. Panon poe geus lila surup. Pentang can barijil, bulan can aya tembong. Jabati kitu cape deui euy. Kumaha mun urang reureuh heula? Tembal si torek. Ih hayu, danya kuring oge cape. Tapi ulah di dieu neangan deui tempat anu merenah, cek si Lolong nya tujuan. Hayu atuh maju saeutik deui, sugan we aya nu pantes dipake reureuh. Tekung si lila jog ka hiji wangunan. Boh si Lolong boh si torek teu nyahoeun eta wangunan teh imah atawa naon. Ngan anu sidik mah lawangna ngan hiji sarta euweuh anu nyicingan. Tah di dieu mah merenah jigana long, cek si torek bari alak ilik. Tapi kulantaran poek henteu sedik kabeh. Heueuh beda karasana iuh jeung teu gede angin, cek si Lolong bari ngecagkeun kuya. Isukna eta dua sobat teh geus tarapti rek neruskeun deui lalampahan. Samemeh miang si torek alak ilik heula. Breh kanyahoan horeng eta wangunan teh tajug da make bedug. Nyeh seuri sorangan terus ngadeuketan bedug gap kana panakol. Habek habek ditakol sababaraha kali. Gebeg si Lolong ngarenjag. Naon eta teh torek? Bedug long. Kumaha mun urang bawa? Jang naon nu kitu patut? Ih, ulah sok ngahina. Boro-boro bedug, tai kotok ge aya gunana. Tembal si torek bari nyerengeh. Hayu atuh sok talian kana rancatan. Nya bantuan ku maneh da berat. Heueuh sok. Gancangna eta dua sobat teh digawe babarengan. Bedug dilaan tina tempatna dibakutet ku tali kana rancatan. Sanggeus tarapti beral miang deui atuh babawaan teh tambah berat. Heuleut sawatara waktu jog anjog ka hiji pasir. Duanana satuju rek reureuh heula sabab sarua ngarasa cape. Teu kahaja reureuh teh di hiji saung, di dinya aya injuk 7 kakab numpuk gigireun saung. Lolong, aya naon torek? Kuya teh panaseun euy. Karunya teu manggih cai, engke mun ngaliwat ka walungan urang keueumkeun heula. Terus di perjalanan kudu ditiungan, cek si torek panonna melong kana kuya. Ih heueuh, sok bae pikiran. Da memang kudu diperhatikeun ngarah aya gunana. Tapi rek kunaon turubna? Tembal si Lolong nya tujuan. Eta di pipir saung aya injuk sababaraha kakab. Urang ku eta we turubna ngarah kuya teu kapoe. Pek maneh mah diuk we sing tenang. Keun nu migawena mah kuring. Si torek cengkat terus milihan injuk anu rubak kakabanana. Geus kitu ditumpangkeun ka luhureun kuya, ditalian ngarah pageuh. Sanggeus tarapti beral miang deui nuluykeun perlampahan. Bari leumpang teh si Lolong ngajak nyarita. Ari urang rek ka mana teh ieu teh torek? Lah, nah make jeung nanya ka mana sagala. Ti iraha maneh mikiran tujuan? Ieu mah asal ngalengkah we, da teu boga tujuan anu tangtu. Pokona mah asal jauh ti Cisawangan ulah kapanggih ku siluman anu malingan jelema. Tah sakitu Lolong.
tembal si Torek. Da jeung nyana ti awalna keneh ge teu ieu mikiran tujuan. Nya heug atuh. Tapi najan kumaha bae oge urang teh kudu boga tujuan. Ku cara kitu urang bakal boga kapastian nah hayang kumaha hirup teh. Jabati kitu pan kudu aya gunana ieu barang anu digotong teh. Cek si Lolong keukeuh hayang boga tujuan anu puguh ayeuna mah. Nya urang neangan tempat anu aman, anu sakira teu kapaluruh ku siluman anu malingan jelema tea. Mun geus panggih tempat nu aman, urang imah-imah we di dinya, urang bebetah ngarah teu ngalalana wae kawas ayeuna. Cek si Torek deui, akhirna mah ngedalkeun cita-citana. Tah heueuh satuju, hayang kitu kuring oge. Pokona mah mun manggih tempat anu sakira aman jeung subur, urang tetep tumetep di dinya. Tina awahing ku Jongjon ngobrol nepi ka teu karasa duanana geus nepi ka hiji tempat. Pasawahan upluk-aplak parena keur sumedeng beukah. Hawa seger manuk krecet di sarada, angin leutik ngahiliwir nebak kana daun pare. Reg si Lolong ngarandeg sarta Pok ngomong, "Ieu teh aya di mana euy?" "Asa rame ku sora manuk piit." "Di pasawahan ieu teh, Torek?" "Heueuh, pasawahan legana satungtung deuleu. Jalan anu kudu disorang kacida jauhna. Kumaha mun urang reureuh heula?" tembal si Torek bari alak ilik ka kenca jeung katuhu. "Hayu atuh ari kitu mah. Tapi kudu dinu ieuh. Sakedeung deui bakal ngaliwatan saung. Urang reureuh di dinya." Cek si Torek bari nunjuk ka hiji saung anu teu jauh ti dinya. "Hayu atuh urang leumpang deui," tembal si Lolong. Berala leumpang deui, tekung si lila geus nepi ka nu dituju. Duanana ngecakeun kuya jeung bedug gek dariuk dina palupuh. Meunang sajongjongan mah eueuh nu ngomong, pada-pada ngareureuhkeun kacape. Geus rada lila si Torek rarat reret. Breh di saung teh aya pakakas ngolah sawah, kayaning singkal, garu, pasangan jeung pecut. Kulantaran tadi geus badami yen hayang matuh di hiji tempat, sangkan bisa usaha atawa ngolah lahan, atuh kudu boga pakakasna. Hehehe, kabeneran Lolong. "Kabeneran kumaha, Torek?" "Rancatan panjang keneh. Mawa bedug jeung kuya mah teu berat. Kumaha mun urang tambahan ku garu? Kaparengan garuna weuteuh keneh. Kawasna mah karek dipake sausum," cek si Torek darianaker. "Ih, mun sakira matak aya mangpaatna mah sok bae bawa," cek si Lolong nya tujuan. Harita keneh si Torek pakpikpek ngadangdanan garu, diatur sakumaha mistina sangkan bisa digotong jeung kuya katut bedug. "Ih heueuh, mun sakira matak aya mangpaatna mah sok bae bawa," si Lolong nya tujuan. Harita keneh si Torek pakpikpek ngadangdanan garu, diatur sakumaha mistina sangkan bisa digotong jeung kuya katut bedug. Sanggeus tarapti beral miang deui nuluykeun lalampahan, sakitu ngagotong babawaan berat teh duanana jag-jag wae. Nyorang jalan di pasawahan, mapai galeng nu laleueur. Parat pasawahan terus nanjak ka lamping pasir, beras kasampalan, akhirna anjog ka leuweung tutupan. Kaayaan mata keueung sabab asup ka leuweung geledegan. Tangkal kai jarangkung badag, monyet jeung surili tinggurayang. Si Lolong jeung si Torek leumpang sakaparan-paran, estu padu jauh asal anggang, lamun cape eureun heula geus eureun maju deui. Kitu jeung kitu wae salila di perjalanan teh. Kocap dina hiji poe.
Eta dua sobat teh nepi ka tengah leuweung luang liwung. Leuweung ganggong si magonggong alas bandawasa anu tara kasaba ku manusa. Tatangkalanana rekep jeung jarangkung nepi ka poek bakat ku hieum. Malah cahya panon poe oge teu kuateun moncor kana kerepna dang daunan. Lila-lila si torek ngarasa keung reg eureun. Atuh si lolong heraneun pok nanya, "Nah make eureun torek?" Lolong, "Urang teh nyasab euy. Jigana teh asup ka nagara siluman, da geuning leuweung teh manihieum, kawas-kawas panonoban sato galak. Di tempat kieu mah moal aya pikabetaheun, tatanen oge asana teh moal jaradi," cek si torek bari rada treret. Sakapeung tanggah ni tenendang daunan anu sakitu kandelna. "Leuh, kumaha atuh? Da kuring mah teu bisa mantuan milih sabab teu katenyo. Beurang jeung peuting di tegal jeung di leuweung sarua bae poek," tembal si lolong bangun bingung. "Jigana kudu mengkol sugan aya nu rada lenglang, kumaha mun kakenca?" Si torek rada cangcaya sabab didinya mah geus teu puguh kaler kidul. "Ah, kumaha maneh we da kuring mah teu bisa mikiran." "Heueuh, hayu urang maju deui. Wayahna maneh kudu nurut ka kuring, ngan mun nyasab hampura, sabab kuring oge linglung di nu kieu mah. Kuring henteu apal kaler jeung kidul," cek si torek bari gap kana rancatan diturutan ku si lolong. "Lah, nah make dipikiran. Tadina ge urang mah nyasab, da lunta teu make aturan. Nam we lempang, ka mana we nepina? Hayu atuh." Beral duanana lumampah deui. Akhirna jog anjog ka hiji tempat. Di dieu mah tatangkalan teh rada carang. Tapi sarua jarangkung badag areuy hoe mani pajejeut paselang jeung areuy cariu anu ngaguyun. Tah di dieu mah caang long. Tuh panon poe oge katenyo ayeuna mah. Ke ngarandeg heula nya, urang alak ilik sing telik, nah di mana nu pantes dipake reureuh. Si torek ngecakeun rancatan, terekel naik kana tangkal kai, barang geus nepi ka luhur alak ilik titenaker. Breh aya suhunan imah mani jangkung, nyeh seuri bakat ku ato. Hehehe, bagja temen. Pokna terus rurusuhan turun, cerut kana lemah, terus nyampeurkeun deui ka si lolong. "Kumaha torek?" cek si lolong panasaran. "Milik teu pahili-hili bagja teu paala-ala, kulak canggem bagja awak geus aya ti ajalina. Manggih milik urang teh long, najan kaayaan di tengah leuweung luang liwung bet diparengkeun manggih imah. Hayu urang ngajugjug ka dinya, tuh beh ditu." Si torek nunjuk, curugna mani bentik, padahal sobatna henteu nempoeun. "Ih nya syukur atuh. Hayu urang ka dinya, puguh kuring mah geus capek, ieu tak-tak mani asa semplak balas ngagotong babawaan. Eta deui kuya teh usik-usikan wae teu daek cicing, kesel meureun." Wayahna saeutik deui. Beral duanana lalempang deui, ngajugjug ka hiji imah anu dituduhkeun ku si torek. Tekung si lila geus nepi. Tetela nyaan, imah teh gede jeung jangkung pisan. Pakaranganana lega, pepelakan neba, aya waluh sagede-gede dingkul, gedang sagede-gede kendang, kacang panjang ngagerbay aya kana sadepana, raweuy dina tuturus awi saleunyeur. Teu tatapasini deui, blus duanana ka imah da pantona molongo. Barang geus aya di jero imah, si torek olohok. Menang sajongjongan mah rarat reret we teu malire ka sobatna anu nungguan. Lila-lila si lolong nanya, "Kumaha ieu teh?" "Ai nya poho. Eta tuh da heran nenyok kaayaan di dieu. Nah imah teh mana jangkung-jangkung teuing," cek si torek bari tangga. "Lah,
Nah make kudu dipikiran geus puguh pika betaheun mah urang reureuh we di dieu kuring mah capek hayang ngalungsar cek si Lolong mani keukeuh. Ih sarua kuring oge hayang reureuh tapi urang teh kudu waspada bisi cilaka jigana ieu teh imah buta. Naon? Imah buta? Si Lolong ngeurewaseun. Heueuh, da geuning sagala gede. Eta kursi mani sagede leuit. Tuh aya duduk kuy mani sagede tampir. Sagede kumaha huluna. Geus, ulah ditataan teuing mata keung ka kuringna. Ayeuna mah geracinekeun, rek reureuh di dieu atawa moal. Kuring cangkeul ieu, cek si Lolong geus teu sabar. Kieu atuh. Neangan deui tempat sejen mah hese. Da puguh aya di tengah leuweung. Geus we di dieu, tapi urang naek ka para. Wayahna capek keneh oge. Bisi nu bogana datang manten, sabab geus burit ieu teh. Tah tong ngeret geus reang di sarada. Cek si Torek tandes tur daria. Ih heueuh, kuring mah kumaha maneh we. Kitu nya kitu, da moal burung digugu. Geus mupakat kitu mah duanana satekah polah unggah ka para. Garu, bedug, kuya jeung injuk ditaekeun kabeh. Sanajan bari jeung hese beleke oge akhirna mah rengse. Si Lolong jeung si Torek ngareureuhkeun kacape ngabaheuhai bari nyarande sarta nitenan kaayaan di dinya. Si Torek ngandelkeun tetenyoan ari si Lolong mah ngandelkeun dedengean. Yakin ieu mah lain imah manusa tapi imah buta. Beuh, kumaha mun manehna datang? Kumaha mun aing duaan ka ambe? Kumaha mun aing dihakan buta? Kumaha mun disegetan saeutik-saeutik? Nyeri temen. Jigana teh mimiti leungeun aing disemplakeun. Terus suku dicoplokeun, terus sirah dicetrok kawas jalma nyetrok bonteng ora. Palias teuing. Cek hate si Torek ngawawaas nu lain-lain. Atuh bulu pundukna mani muriding jajantungna ratug tutunggulan. Kitu deui hate si Lolong. Sarua galecok ngomong ngawawaas nu can pararuguh. Eta sora naon mata keung? Nah sada aya nu marurung menta tulung. Nah kawas nu jejeritan matak hariwang. Ieu teh tempat naon atuh? Palang siang imah buta anu sok ngahakanan manusa. Palias teuing. Kumaha mun aing duaan ka panggih? Boa disamualkeun ditambul teu dikejoan. Lila eueuh nu ngomong. Kahiji memang capek, kaduana asa keung loba kasieun. Tapi rek turun deui kagok sabab di luar geus mimiti reup-reupan. Sora sasatoan leuweung reang di sarada. Ungkut-ungkut jeung koreak patembalan. Sakapeung aya sora orai kakak kokok mata keung. Sabot kitu si Torek ngajengkang. Si Lolong ti kusruk neungar kuda-kuda. Blig, blig, sada nu leumpang semu berat. Jagat asa inggeung, imah ting rarekot kawas diendagkeun kulini. Cilaka Lolong, cek si Torek. Akhirna mah ngebrehkeun ka hariwangna sabab kasieun geus teu bisa disumput-sumput. Ieu teh aya naon atuh? Geuning mani inggeung kawas aya lini. Cek si Lolong bari uyup ayap neangan pamuntangan. Urang teh nyasab unggah ka imah buta. Beuh, kumaha tuh? Kagok. Urang tungguan we. Kumaha geletuk batuna kecebur caina. Dabongan geus aya di dieu, naon bae anu kajadian urang sanghareupan. Kuring mah teu sieun, teu keung, da boga maneh.
sobat anu satia nu teu kadenge ku kuring kadenge ku maneh. Cek si Torek ngabeberaha teh sorangan padahal jajantung nama wuwuh ratug. Bener kuring ge regreg da boga sobat naon nu teu katenyo ku kuring katenyo ku maneh. Nu mata kade urang teh kudu tetep sauyunan, cek si Lolong sapamadegan. Buta geus aya di jero imah. Jep duanana jempe dihandap kadenge sora anu lempang. Saban ngalengkah imah teh ngarekot ingeung. Brug brug aya sora brug-breg mata kreuwas. Si Torek jeung si Lolong ting rarenghap nahan napas. Duanana ngaharenen. Diukna teu jauh, malah si Lolong mah muntang we kana tak-tak si Torek. Aw, tolong, tolong. Kadenge aya sora jelema ngoceak menta tulung. Si Lolong mani ngajenghok terus ngorejat nangtung, tapi ku si Torek dikenyed sina diuk deui. Hanjakal pisan ujang Nyai incu aki waktosna parantos seep deui bae. Kumaha atuh nasib si Lolong jeung si Torek saterasna? Antos dina pedaran salajengna. Numawi kade ulah lali teanya etah tombol subscribe pencet kitu deui locengna tako sakalian. Tangke lamun aki ngadongeng deui tangtu di bejaan. Sakitu heula nya cag permios.